Mang pajarkeun budak santri teu boga duit. Saya teh nu ngobrol. Asaku geunah kitu. Tong disebutkeun santri lamun santri teh bisa ngalah duit. Santri teh sarua jeung pengusaha. Pengusaha manu dikejarna duit, ai santri mah nu dikejarna ilmu. Betul. Tapi santri boga kaleuwihan, Bos. Santri mah lain jangankan duit tungkul dikejar, ilmu ge dibeunangkeun kerja di santri mah. Tapi pengusaha ilmu cantang tuh menang, tapi duit mah manehana pasti menang. Ari santri duit menang, ilmu menang tah teh nya. Wal bisi pajarkeun santri teu boga duit jeung teu boga perusahaan jeung teu boga pepelakan tah teh nya. Tinggal. Tah, cabe itu Bos, ieu cabe ieu teh anu mang juri tah eta sawah tingali nu mang wahyu tah ieu kebon anu batur sarua kan dieu balik deui. Gitu Bos. Tah ieu tangkal jamu nu batur sebenarnya mah Bos nyangan ieu aya urang buka kontak. Ieu kontak motor NMAX, ieu tah kontak mobil sport nu batur kene sarua heeh. Gitu. Lain pajarkeun santri teu boga duit ya Bosnya. Jangan sebut santri kalau tidak boga duit. Santri itu pengusaha, tapi pengusahanya dua. Hiji pengusaha karena ilmu, nomor kaduana pengusaha karena duit. Artina santri bisa neangan duit, santri bisa neangan ilmu. Gitu. Jadi eueuh di dunia ieu nu ngabeda-bedakeun antara pengusaha jeung santri. Santri ya santri, pengusaha ya pengusaha. Pengusaha jelema, santri oge jelema, Bos. Tenang aja. Kita dilahirkan ke alam dunia sudah dimilikan ku Allah Subhanahu wa taala jeung milik jeung rizkina, Bos. Tenang we, tenang. Urang mah cukup ikhtiar, neangan duit, neangan urang jalan pikeun ngahasilkeun penghasilan di alam dunia. Jangan sampai kita mengejar dunia, tapi jadikanlah dunia untuk mengejar kita. Sap-sap.